korong. Ai korong leutik rujit mincinit ngan pikageleuheun dan ibu setakar kebek make up dipake belas tahun ongkoh nongtok tina irung tatangga suci ngadeukeun. Dek tahajud unggal peuting, dek Quran katalar, hadis ka aji, salat lekat ka masjid mineng tapi bebengok ria datang ditolak teu ditarima lantaran ibadahna asa kapuji ku batu. Eta korong. Kadua nu kuring-kuringan di jero kurung teh sakapeung mah karung. Ai karung nu bada runtah, nu deog, nu sengkong, nu bodog, nu boloho, nu ecereuk, nu teu ecereuk, nu kitu jeung nu kieu. Da urang mah karung. Jadi ustad teh sabenerna mah karung wadah runtah. Jadi lamun aya jelema nyebutkeun, "Hei, ustad karung," keun bae berarti si eta runtahna. Ngaran-ngaran karung mah tempatna wadah runtah. Saha eta RW, RT, Kades, Kadus, Camat, Bupati, Gubernur, ustad oge wadah karung. Nu deog, nu sengkong, nu bodog, nu boloho, nu resepkeun, nu ngewaeun anger da urang menyekelan agama oncoran kabeh tong sok pilihan. Ulah dapon maneh amplop leutik ceramah ngan sakedeung ai amplop gede nepi ka heubeul tong sok kitu mandang nu kitu keur nanahaun dunya mah ibarat kalangkang heulang dituturkeun ge ngadon cilaka beunang moal akhirat pegah.